minta dulu sama orang tua gue. Lu itu ada teman gua, gua palak aja lah. Padahal dia punya uang. Mana? Gue udah main, Mus. Punya uang kagak lu? Gak punya, Mus. Gua gelada ya. Boleh buat ngerokok ntar. Kenapa Gi? Uang, minta uang. Lu minta dulu uang sama ibu lu. Nanti kalau dikasih sama gua ya kasihin lagi. Kalau kagak dikasih sama gua tabok ya lu, kecil. Gue bilangin sama bapak gue lu. Emang gua Mana nih loba, sesehanan loba, juet gablek salaki, aing kokotoran we. Waniana budak dewek cungur mah. Mana di jalan? Sia waniana polak-polak anak dewek sia. Teu ge urang mah. Teu ge urang mah. Teu enak dewek ke beja kan. Kiraha urang teu ge. Wah aing bejakeun sama Pak aing anjing. Bejakeun. Anjing. Goblok sia mah. Apa juga budak aing si Dadeng. Anu bener sia teh. Oh, tapi era ulah cuma ngarian budakna. Di mana si Dadengna? Tuh di ditu tuh. Tem ku dewe. Ayo uang balesna si Dadeng. Mana si Dadeng? Pas si Dadeng enggak patuh. Budak ini kumaha? Sia. Itu budak dewek tadi dipalak budak sia tah. Anu bener sia teh. Asli mah mungkin budak dewek mulak-palak ka budak sia. Bener teh, Jang. Bener. Tuh bener sia mulak ka budak sia tah. Lu benar. Tuh. Wanyanan sia. Aing geus ributin sia. Sok, ayo sok. Astagfirullahaladzim. Itu budak yang kolotna sarwana. Allahu Akbar. Hei. Masa Allah, Robi. Ya Allah, ya Rabbi. Aduh, poek. Ieu teh kolot-kolot. Ya Allah, teu budakna, teu kolotna. Ieu mah kudu di iya. Kasih ngari lu, ayo ngari lu. Aduh, ya mah. Teu kolot teh budakna. Ayo urang bereskeun di saung. Budakna bawa aya ulah henteu ya. Kudu beres ya soalna ya. Ayo. Nu bener ya teh masalahna teh naon? Dikagarlut kitu siga ucing jeung anjing, guys. Ieu teh naon masalahna? Tuh, pak itu budak. Dek di lewehan kumanehna? Nah, si Dadeng. Ayeuna mah kieu ye nya. Ayeuna masalahna supaya beres. Permasalahan budak ulah di mamawan kolot lain deui. Budak lain deui. Tah ayeuna mah supaya beres intina keur urang kolot sararea ka budak lamun mamatahan budak ulah dikakasar deui. Atau sebab murang kali lamun dikasaran murang kali lain kalakah nurut. Kalakah calutak bedegong ka kolot. Taku kituna budak ka kolot kudu ngahormat. Genut ge ieu kolot maneh. Ya. Kudu dihormat. Lain sakur bendera kudu dihormat teh. Intina kolot urang sorangan. Ngarti teu? Sok maneh meta hampura ka kolot maneh. Hampura. Ya hampura wabah. Jang mus, cik kayak nama geram menta hampura ka bapak ya. Karunya bapak tadi koko sayan ngalakalapa. Cik menta hampura ka bapak ta. Non, bapak menta hampura. Denge sieta. Teka denge. Hampura. Teka denge. Teka denge. Coba kan ngerti tadi itu orang. Mus, menta hampura ka bapak. Ya Allah, ya Rabbana. Menta hampura ka bapak maneh. Menta hampura.
Orang minta hampura Pak. Tapi bapaknya minta hampura ke orang. Soalnya bapak dosa tambahin ada duit ke orang. Orangnya duit hasil dang judi. Waduh. Aya nu salah ya. Ini salah. Salah ya. Salah. Waduh, kumaha ya.